teh di hiji tempat tadi kakuping ku Abdi teh di akhirat di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barjah alam malakut jeung sajabana. Kehidupan merupakan suatu perjalanan yang bersambung antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain. Dunia adalah tahapan awal dalam rangka mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya. Alam barja menurut syariat Islam berarti tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Menurut firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100, di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ia menjawab, itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali. Alam malakut merupakan alam yang berada di bawah alam malaikat yang tinggi, namun lebih tinggi dari alam tempat tinggal jin atau setan. Bagaimana, menarik bukan? Yuk kita simak video selengkapnya sampai akhir, supaya tidak terjadi gagal paham. Ulah, naon? Buru-buru sia teh. Kala nanti sorosot. Boro sia. Pasti teu bisa dipungkir. Kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Dawala barang ngareret ka tukang. Sarang pisan sarang ieu panah datangna atuh ieu ti koroda wala kapangang getih nyak selak wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata kasanak ku tanaga panah lir ka bawa angin getih naon ieu nyak celak deuleu getih lah dolo itu si dawala di luhur lah aneh bin ajaib ieu dawala ngadak-ngadak aya cahaya nu ngabelesat nyamer kana ieu layon dawala putra Semar Badranaya ya disanak lungsur ka hiji tempat deudeuh dawala anjeun jalma anu teu tua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapanggih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan saolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit
daging patepung dijeng daging tulang patepung dijeng tulang getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ya merbangun kaya ngimpen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aya ngamuk kastori kieu ieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaituna mah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh meunang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ieu jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan
Oh jadi ditunggakeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep dengdeng papak sarua. Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana. Nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar, cing langkung iman takwa ka pangeran. Datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina. Da moal pasti bakal boga rasa kaduhung. Nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kula nanging saha pengacarana abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus alpuket tama nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung kulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangangkatangtosanana maneh kudu ngalalakon eta rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon nepi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener nuhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sakidu batu sakecap nyata
salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ningwang resah kia sesekar ningwang caka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak ya abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos ku mengi lain asma batu kieu mah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya hartina cahaya caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut maneh teh teureun ningrat yang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya tuh sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekaplan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe manehnya eta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang-maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Oh da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gawe nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban ayeuna teh bapakna eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh
tangke maneh bakal menang idangan atau hadiah Nobel lain putri anaknya tah gitu asik jang tersangkanya tayi bukti kajelema anu sadar kajelema anu sobar kajelema anu terdendam kajelema anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang buah nak maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti jadi aing boga mio teh nya jig maneh geura ini sumuhun da atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sora kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya entep dina tangkal kai tong dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala rupa gejeng ilmu nah hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuning jadi aing kabawakeun tang angin maksudnya laras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mangga sok mepek bayu maneh mepek bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua karep bae kita kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet teng tumila reungi tuma deng delet teng tumila reungi tuma oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur ngiring ngelangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap urang ngobrol rusuh maka beurang
Kek bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan. Duh kau pemikir cuma. Aduh. Euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy. Da jelas itu getih si dawala anu nyak celakannya dulu. Di mana pirag-rageunana? Milarian naon? Dulur ulah. Saha? Dawala ngaranna teh. Ngaranna Dawala. Pangna di teangan bangsat. Dawala teh bangsat. Dipaehan tak kudu boga barang. Ceceremet duka di mana ini mah ayana? Dede. Dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da. Kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge. Abdi teh sakapeung ngaco hirup teh. Ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh tak kitu. Sakadeung eling deui. Sulang seling abdi teh. Dedeh dupi salira teh saha teh? Ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah, hade ngaran euy. Bambang Suryaningrat. Di mana teh? Kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu we apruk-aprukan. Ye. Anak jalanan. Alah. Tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah. Tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh, teu puguh lemur. Kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana? Warisan baheula. Uluh. Warisan di Parurah Adi nya. Warisan ti Palili nya. Ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri. Ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf. Gitu. Tuh aya mobil dewe ngaliwat. Haduh. Jadi pangna dipaehan teh dituding maling ulan kudunungan. Ngaran-ngaran nasib anu leutik ulan. Eleh teu menang eleh, lompat teu menang lompat paribasana. Dendam abdi kadunungan, mangkani eta teh diasuh ti lelemut, diakod-akod ti zaman bolon, dioklet ti lelemet. Ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok. Nya anu jadi korban mah pun abdi, da abdi mah kaburu lompat jauh. Dede. Kumaha mun pindah ngadunungan? Abdi mah kajen teuing pangbalikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan. Jadi harorea ngadunungan ka Arjuna. Moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh. Tong sok kitu. Eta mah keuna harewos na mah. Nya. Kitu kula. Ngaran maneh teh cepot. Bapakna Semar, adi nu dipaehan Dawala. Ai ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh. Sabab warisan ka abdi kabeh. Tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh? 7 tumak setengah. Nya. Anu 3 tumak mah keur digadekeun teh. Eta tanah sakitu. Itu ulah. Sanggup lamun ngadunungan ka kaula. Mangga. Asa kudu puguh we sabulan-sabulana. Hayang sabaraha sabulan? Nya sabulan mah hayang 30 poe we anger. Lain ieu mah gaji duitna.
Abdi mah yang mau heula gawe we Aden. Nya, nya mau heula gawe sakira-kirana goreng atau adi pangnyarekankeun. Abdi moal ina mah kandungan ka sasage bakal getol ina mah. Nya. Gitu lah. Moal belang betong. Moal nampi jaipongan ina mah abdi. Aduh, ampun. Hak atuh lamun kitu. Ngan abdi teh pangmaleskeun ulah. Pangmaleskeun naon? Kana kanyerian dulur abdi ka saha? Ka Arjuna. Lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teuing kapangaruhan ku nu sejen. Kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin. Nya minal jinnati wan nas geuning. Surat naon teh? Dina surat Anis gitu. Anas, kaita surat Anas. Nya. Uning ada surat Anas di mana? Di Subang seueur geuning Anas. Ganas eta mah atuh aya nya. Ai ganas mah teu make surat, kudu ngange. Kumaha? Kandayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya. Nya. Sakitu hayu tuturkeun kaula. Sae. Kaula terek nanyaan, kaula terek kawin itu ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana. Mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun. Sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh. Keun dibantuan ku kaula engke. Asa kaula anteur dek kawin heula. Ngiringan deui nah. Ngiringan. Iya, ya. Dek nanyaan euy. Oh. Eta teh geulis eta kan. Pibojoan kaula teh geulis putri raja. Sugana tuh abdi ka indungna. Apaan indungna mah aya mun salakina. Mitoha kaula. Iya urang paehan heula we. Hayu tuturkeun kaula, siap lah. Lapar? Iya. Bari eta we saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus sieup heula nya Den. Hayu. Ya. Urang geus sieup ya. Pancang kilung kuepan papatong kuepan colek lecom catur lami di jalanan. Parantos dumugi nyaeta ka ieu karaton nagara. Nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara. Sastra jingga. Ieu di dieu dicorowokan. Sudah teh jauh heureuk. Aduh, Den Surya. Naon? Aneh. Naon? Ieu tempat nah bet jadi leuweung. Nu mata. Iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga.
ngan urang da ulah kamu bodoh teh nyok kasabaran tingali anjir Wingan, Cep Surya nu ka kieu ieu. Nuhun Cep Surya. Nya. Keun bae lumayan kieu gitu. Ari eueuh mah. Anggape simut. Sahaya sadaya-daya pangrasa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara leungit bapa kaula leungit kulawarga kaula nu ngelis kahiji kitu kadua salira anu menangkeun saemara wayahna kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat. Iya murid anu saya barakeun kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi kata Nabi Purbaningrum heug teh naon bae di bawah sangsara ku Akang bios sawios kaula nu sanaos dicanakan aliang cecepot ge mangga hei cocopet gitu gelis-gelis kemana sasauran teh hei teh hayu tuturkeun Akang maksud urang ka nagara Amarta heula ka daerah Madukara maksudna nya kumaha Akang we aya kersa manuturkeun Akang nah ari salira teh parantos sah jadi salaki kaula kahiji menang tina saemara kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis liuk eueuh naon liuk lain geus eueuh indung geus eueuh bapa hayu nya teh naon atuh kitu mah cepot dan tuturkeun kaula ayo sama Alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah dan rahasia yang luar biasa. Alam terdiri dari berbagai macam jenis, baik yang tampak maupun yang gaib, baik yang sementara maupun yang abadi. Manusia adalah makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal, menjaga, dan memanfaatkan alam semesta sesuai dengan petunjuknya. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab dan berakhlak mulia terhadap alam dan sesama makhluk. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.